abah aja. Mama ya telepon ya abah. Urang teh nya. Lila teh ngaricakeun sawah ye. Ya. Ini. Masuk giok. Alhamdulillah masuk giok. Alhamdulillah masuk giok. Kemenang giok. Alhamdulillah ya rabbil alamin masuk giok. Apa bakal benar? Apa bakal benar menang masuk giok. Tah teh ceuleuweungan sangaganeungkeun. Tepuk kok ieu. Wah, campurkeun sia ku aya. Ya Allah, bakal benar ya Allah. Ya Allah, menang masuk giok. Abah bakal benar. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Abah bakal benar. Naon teh kos nu gelo? Lain kos nu gelo, abah menang masuk giok ya. Mana teh abah bra? Masuk giok alhamdulillah. Tuh, batu kiok kakek. Batu kiok naon? Lain palsu ieu mah batu kiok. Batu kiok kakek tuh. Abah antuk ku maneh. Wah, lain ieu mah abah lain batu kiok lain ieu mah. Abah bakal beunghar abah menang batu kiok ieu. Lain ya ti mana menang di bieu. Tah si dieu tah ada dua dia hiji we. Nu ieu mah lain anu eta batu kiok kan eta kakek. Ayo mah jika nu urang ieu mah abah euy. Jika orang ada orang leungit mah, bukan orang leungit mah abah teh ngomong teh. Heuh, kan ra bonyong ka dieu tuh. Nu urang ieu mah bener. Astagfirullahaladzim, sok aku agak teuing teh lain, bapak menang dia tuh mana? Pasti dia mah besi dia tah. Anu hiji di dia tah. Anu urang ieu mah jelas urang sagala. Urang ieu mah kakek. Lain mokonan urang batu kiok nu urang lamun mangiji tu eta milik urang kakek aya milik maneh. Urang teh kabari teh abah murag ieu teh pokok deui cing di bawah mana. Di tengah teh kabari kana kepanggih ku abah ieu. Abah mangkre duitna kurang dibere lah nya. Apa mau aing mah beunghar bener ieu mah beunghar aing man batu kiok mah. Apa eta nu urang eta teh abah teh kumaha teh? Urang sagala aing geus ngpanggih urang mah hak urang kakek lain hak maneh. Teh maka dikeun lah eta pokona ieu mah nu urang abah mangke mah dibere duitna meh ku urang mah pokona mah. Bener eta mah nu urang kakek nu urang eta mah nu urang. Panggih abah aja. Abah mah eta panggih abah. Urang teh nya panggih abah kan ieu nu urang. Eta teh hargana mahal, kagak mahal eta urang kadieu kan. Naon teh kan? Ya belah, kadieu kan. Uyuk kudu disalabarkeun abah mah barang batur teh. Barang batur lah paling video tah. Aya video lain we eta barang mahal ya teh. Pan itu aku ku urang berarti nu urang. Lawan barang urang tak kaciri penyor. Wah kadieu kan. Naon teh da berarti kadieu kan. Itu abah kadieu kan. Tuh mono kadieu kan. Ieu abah tayang duit teh. Hei bisa aja nih, barang orang eta. Kayak dibere duit nangis tong riweuh. Tong riweuh. Ya. Belum ya kan. Coba teh. Itu apa? Kan. Paling. Kewen eta barang abah. Heueuh barang abah ieu ge nyaho menang panggih abah ngan barangna nu urang. Eta barang abah ka dieu kan. Naon teh? Barang abah. Kewen duit teh diantarkeun ka itu kurang. Mung ada ke barang abah. Iya, ieu abah teh kumaha teh? Barang abah ka dieu kan. Model teh. Engke duitna abah mah diantarkeun ka imah ku urang. Kemana mah? Hawak teuing. Lain hawak akan kusia. Akan kusia. Hawak teuing sia. Eta barang lain. Hawak teh diantarkeun duit ku urang. Aduh, diantarkan kurang banyak. Mung. Bener aki-aki teh aing mah. Cek urang mending teh tarima duitna da mah barang urang, giok nu urang. Nya urang dijual da memang urang geus aya labangna 2 miliar mah ieu mah lineuk. Cenah enggak mah 200.000 ke dibere ku urang. Tong riweuh. Sia mah kakek, teh masyarakat sia mah. Kumaha hakan ku sia tah, hakan kabeh hakan sia ku sia. Aya banteng sia kakek. Hakan bisa hakan. Itu abah sok narima teh geus puguh eta batu nu urang, giok nu urang. Abah kabar teh saya nu nawar ngan leungit. Kapan kepanggih ku abah. Ai kudu mah disalamarkeun ku bae ke dibere buruhan manggih mah duit tong sieun. Tenang diantarkeun ke kurang, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamirsa. Kakek gaul bade verifikasi
soal batu giok nu kamari ta eta teh sabenerna mah batu giok teh anu kakek gaul sanes si Abah. Anu Abah nang panggih. Heuh pan eta teh nu urang bah eta teh pagina eta anu urang teh eta teh leungit. Hah? Murag di dinya kaperangan kapanggih ku Abah teh nu urang batu giok eta teh nu Abah. Geus haku Abah marana sama. Sabenerna teh geus aya di tangan urang batu giok mah. Eta mah sabenerna teh Abah mah teh hayang nyaho nu penting batu urang, batu giok nu urang eta mah. Ari geus kapanggih ku Abah mah eta teh hak Abah kakek. Eta teh Ari geus kitu mah maneh mah geus leungit teh pokona mah eta mah hak Abah kuduna mah. Abah lamun barangna teu wauh umpan urang wauh eta teh batu giok anu urang teh. Hari teh ku urang teh rek dijual ningang di tangan eueuh kapangan kapanggih ku Abah alhamdulillah kitu ku urang teh can dijual ayeuna teh. Engke mah geus dijual pokona Abah dibere lah 200.000 ku urang kitu. Aduh ampun ayeuna. Lain ampun eta mah hak nu urang kitu kudu disalabarkeun ai kuduna mah. Ya, memang kalau disalabarkeun ari Abah teh mata lain nu kakek. Geus wauh kana bating. barangna, wauh kana barangna eta teh nu urang Abah teh mode ya teuing Eta mah nya dibawa ka kebon coba nu kitu. Eta teh urang mesti tinggalna da di mah masukin aya nu nyokot. Heuh. Kun bawa ka kebon beureun murag. Eta ari bawa barang kudu hati-hati atuh kakek ulah sampai ka kitu kapanggih ku batur komo lamun ku batur mah disalabarkeun beureun harusna kapanggih ku Abah. Buhanana Abah ge kanyahoan ku urang mun teu kanyahoan mah da dipesakan ku Abah mah loba omong ka urang moal. Untungna eta mah sakana milik urang gitu. Heuh kitu mah kuduna mah hak Abah teh teh mah hak maneh hari kitu Eta mah kitu da pamirsa anu kakek gaul sanes si Abah aku angga Abah lain aku ngangah bak kejenting mantog ini naon kitu. Oh bilang kata anak ya kakek mah mantog kakek kata. Gitu aki-aki teh tamanya. Aida aku teh da pugu barang urang eta mah. Abah mah sok aya ngaku mode teh. Cigarek mantok babah jig. Da jadi masalah mantok ngamantog. Ga itu bodoh teuing. Kudat sia mah hayang meunang wae ya. Mantog daripada kitu mah mantog ya. Oh, tuh si Abah ngadon kukulunuk aneh ting Abah mah berarti barang urang ai kudu disalabarkeun. Teu balik hayo kukulunuk. Ngas tong kukulunuk we kadang batur naon panjakeun aing jelema teu ecrog. Ngaco ting hirup teh.